Naon mah? Mun usaha sing bener atuh. Da mah teh perlu parap, perlu pake. Cicing we. Mah. Kan ayeuna mah usumna lockdown mah. Alah, lockdown. Nu puguh mah. Colok we ku toton. Salaki teh ngabelaan usaha beak dengkak mah. Papa, sakirana usaha teu hasil beak dengkak, mending balik we ka jeun mama nu ngadengkak. Waalaikumsalam. Aya gedean Aden. Beli di mana, Aden? Damang Aden. Alhamdulillah muli di masjid biasa Sok atuh pengawasan. cali ngawangkong geura. Bibi emang tuh gara yaki balik kamarana gitu teh. Eta Aden. Rek ngajual cau. Sugan we jadi duit. Muhun geura Aden. Bibi teh kamari jual beli baju. Teu hasil. Udah sih masalah majikan mah. Ngajual baju dibelikeun beak modal. Atasna usaha atuh da pamajikan teh perlu dahar. Nge. Amang otot teh kan supir. Tuh ikeun nyupiran. Nyita boga borongan sapi 2 jabaning gede 1 juta. Tapi kukuring embung narik. Nah embung. Dengekeun sapi nu kahiji naik, anu kadua teu daek naik didorong-dorong teh mugen. Nah mugen kunaon? Cenah mah keureuh-keureuneun hayang dilahun dihareup.